Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian. Di bawah video ini kan ada tulisan subscribe berwarna merah. Silahkan diklik dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Selamat menonton. Mat tebaan mana tiu poe deui mana aing can kebeuli naon jalan ge jajan ge can kebeuli untuk kumaha aing nyamatnya geus kitu. Tenang Sep, timang jeroan mah loba di aing. Jalan naon mat? Jeroan sapi. Sama mat naon wae. Nyari baju mah di mana lu Sep? Aing ge kuatan kabeli kutang-kutang acan ya. Ari sia mat Heuh Sep, ari Ustad Atin ka mana nya? Aing can nyeuleut ti suge dah. Teu apa tuh aing tisuk bijing sia wae aneh. Mabok kolak suganya. Teu katempo-tempo. Hampir gitu. Emang sia rek nanaikeun Ustad Atin mat. Kurang minta THR yuk ka Ustad Atin. Sia mah man minta aya ka Ustad nu aya ge urang nu mere ka Ustad mah mat. Sia masih. Ih, nya mere mah meret di mana atuh? Yang mun kapange urang penta we ah. Ayo. Nya. Budak di mana ya? Nyawa atuh. Aing urang tareng nih. Ayo. Oi. Oi. Saya tuan ulang wae kenaran sia. Kebiasa ngabuburit bon. Pos paruasa wae. Puasa lah aing mah nyota si Ahmad mah. Puasa aing ge. Percaya aing mah ya, tapi aing ngomong tadi teh aing mah gitu kebo jadi kurang bagi opat mah. Nyebutnya, bagi obatnya. Direct tuh. Embung aing bon ah dibagi opat mah. Tek dibagi baraha tuh. Kurang bagi dua apa nyor? Bung aing ge sarua. Baik ya. Salah ka amat menimbung dibagi opat. Bagi sadia kabeh lah. Bon ulang balik atuh ah. Balik. Yang satu aing naik balik nih kasakeun hulu lah. Oh, hulu sapi. Lain lu bayar. Ayo balik ah. Ayo. Assalamualaikum, aing balik kalian ya. Geus Sep urang liar yuk nian ge sugan we hasil. Ayo Mat, sugande aya nu ngawe Mat ah. Ayo. Jalan. Pak Ustad, nah pokoknya kenal nih itu Pak Ustad. Teuing teu naonna. Aku kenal. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Nah naonan Pak Ustad naga gue. Heeh. Ragaraneng. Kenaon Cewek itu? ngintip, Ngintip saha Pak Ustad? gering ngintip ganggarangan. Mana Tad? Ici mah ka dia, nagok geuningan nagok. Ulah ka dia. Bahaya. Cikabur. Iya Ganggaranganna. Pak Ustad ngomong-ngomong lebaran kumaha Pak Ustad ya? Lebaran. Heeh Pak Ustad ya. Nah, lebaran di lakene sih omong-omongkeun. Ieu poe deui Pak Ustad. Mana yang naon? Encan aya nu mere teh pisan ka urang deh Pak Ustad lah. Tenang, Bang Cahayat yang saya mah aya di imah disiapkeun. Bener teu Tad? Lah bener. Kiraku bohong. Oke atuh aya bener nasib. Oh, sok ka imah lah. Apa kali? Ganggarangan eueuh cebok heula ah. Ya kumaha Pak Ustad ya ke urang duaan ya. Ayo weuh. Tungguan di pos, aing cebok heula. Oh Pak Ustad. Cebok. Tad. Coba ngikeun sih naon sih Ayo, Ustad? aing ge curiga yeuh. Buset. Cek aing teh beneran. Ngintip ganggarangan. Nyawa modal. Buset deh haram jadi. Ayo mah dah orang sampaikan Pak Ustad ka bos. Ayo. Gana hasil. Barudak hari ngomong paruasa wae. Puasa kebo bule meureun. Asak sangu naik ka bale. Galung nguruskeun THR, nguruskeun lebaran, paruasa hanteu, naon hanteu, tarawih hanteu. Teu tega sebenarnya mah ngerjain ke barudak teh ngan budakna we atuh. Ini istuning. Mudah-mudahan we eta budak teh sing rajin paruasan angke ka hareupna atuh. Mat Pak Ustad kuy aslinya. Jadi kita nungguan di pos, orang ngalap-ngalap batil ka kedatangan Pak Ustad. Sugana meh teh ya. Nao ieu urang kuat geus nungguan geus carangkeul ieu aing geus betah icing ah. Ya aku bohong ya Pak Ustad nya ngana Ustad. Moal bohong ieu geus we tungguan. Mudah-mudahan we nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Ya, THR teh. Iya beneran Pak Oh, Ustad. beneran ieu. Urang-urang mere THR.
Pulang parebutnya teh kuduaan. Nya. siap. Nuhun Pak Ustad ya. Ayo. Ngomong naik kerja ya. Can marep domba. Nya. Nuhun badag Pak Ustad. Ya sami-sami ya. Het mat, ieu Pak Ustad mah teh debatnya. Naon nya kira-kiranya? Tuing atuh aing itu nyaho. Siap kosan apanya? Lain hampir iya. Buka we nya. Heeh. Buka coba. Itu kuat ya aing nyaho jerona naon. Pamat. Samping apanya? Berlapis-lapis sih. Wah, Pamat. yang pasti ya. Yang mahal ya pasti. Tidak no samping gimana mat? Untuk samping koko ya. Buset, Bus. aya di wae. Ini kumaha cairan ya? Bang buka mat. Ayo. Buset. Buset. Di Pak Ustad. Bener-bener teh. Coba tak non kertasan baca. Puasa tara, taraweh tara, jadi riuh wae nguruskeun lebaran. Tah bagian siama THR, tai hayam rintik. Beneran teh hayam ieu mah. Beneran. Aduh Pak Ustad. Aduh.